Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Jama-jama anu kalupur jeung ngabalieur di jalan Allah, amal maranehna ku anjeunna digugurkeun. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Jeung jama-jama anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh sarta ariman kana saniskara anu diturunkeun ka Muhammad, jeung eta teh hak ti pangeran maranehna. Kagorengan maranehna ku anjeunna bakal dipupus jeung bakal dialuskeun kaayaan maranehna. Dzalika bi anna alladzina kafaru ittaba'ul batila wa anna alladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum. Eta teh lantaran jalma-jalma anu kalupur sok narurut kanu batil, sedangkeun anu ariman mah narurut kana hak ti pangeranna. Tah kitu Allah nerangkeun ka manusia misil-misil maranehna. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Nya upama maranehna papanggih jeung jalma-jalma anu kalupur dina perang sabet bae beheungna. Nya upama maraneh geus ngelehkeun maranehna borogod sing pageuh, nya sanggeus eta mah beunang dibebaskeun jeung narima panebus dina rengse perang. Tah kitu jeung upama Allah ngerasakeun tan wande anjeunna ngunggulkeun maraneh di maranehna, tapi moal kitu karana anjeunna seja nyoba sabagian ti antara maraneh ku anu sabagianna deui, jeung ari jalma-jalma anu perlaya dina jalan Allah amal-amalna moal pisan ku anjeunna digugurkeun. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Anjeunna bakal maparin pituduh ka maranehna jeung dialuskeun kaayaan maranehna. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Jeung anjeunna bakal ngasupkeun maranehna ka sawarga anu kungsi ku anjeunna dibejakeun ka maranehna. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yeuh jalma-jalma anu ariman, upama maraneh nulungan agama Allah, tan wande anjeunna nulungan sarta nguatkeun tangtungan maraneh. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Jeung ari jalma-jalma anu kalupur mah nya kacilakaan pikeun maranehna jeung anjeunna ngugugurkeun amal-amalna. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Eta teh lantaran maranehna ngewa kana saniskara anu diturunkeun ku Allah, ku kituna anjeunna ngagugurkeun amal-amalna. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Yanaha anjeunna henteu ngalalana di bumi tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma saheulaeun maranehna.
Allah geus ngabinasakeun maranehna jeung pikeun kapirin oge nya saperti kitu deui. Dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa annal kaafiriina la maula lahum. Eta teh lantaran Allah saestuna pamimpin pikeun jalma-jalma anu ariman, sedangkeun jalma-jalma kafir mah pikeun maranehna hanteu aya pamimpin. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Saestuna Allah bakal ngasukeun jalma-jalma anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh ka sawarga anu dihandapna curcor walungan. Jeung jalma-jalma kafir teh saruka senang jeung barang daharna cara nyatuna sasatoan jeung neraka padumukan maranehna. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Jeung sawatara pangeussi nagri leuwih kuat batan pangeussi nagri maneh anu ngusir maneh. Kami geus ngabinasakeun maranehna nya henteu aya pisan nu nulungan ka maranehna. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Nya nah jalma anu lumampah dumasar kana katerangan ti pangeran teh sarua jeung jalma anu nganggap hade kana amal jahat tur tanurut kana hawa nafsu. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Misil sawarga anu dijanjikeun ka jalma-jalma anu tarakwa anu didinya curcor walungan nu caina hantu robah jeung curcor walungan cisusu anu tara robah rasana jeung curcor ciarak anu ngeunah pikeun nu ngarinumna jeung curcor walungan madu anu geus bersih jeung didinya teh pikeun maranehna aya rupa-rupa bubuahan jeung pangampura pangerana. Nah maranehna sarua jeung jalma-jalma anu langgeng di neraka tur tadi inuman bucai ngagolak nepi ka peujitna pargat. Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladhina utul 'ilma madha qala anifa أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Jeung ti antara maranehna teh aya anu ngadengikeun maneh nepi ka maranehna indit ti maneh pok maranehna nyarita ka jalma-jalma anu dipaparin ilmu. Naonnya anu kumanehna tadi dicaritakeun teh maranehna teh jalma-jalma anu hatena dipatri ku Allah lantaran maranehna narurut kana hawa nafsu. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Jeung jalma-jalma anu meunang pituduh ka manehna anjeunna nambahan pituduh sarta ka maranehna anjeunna maparin katakwaan. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuha
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Nah maranehna teh henteu ngadago-dago naon-naon salian ti poe kiamat anu bakal tumiba ka maranehna kalawan dadak sakala jeung saestuna geus datang tanda-tanda. Nah ku kituna naha pikeun maranehna aya paedahna eling tobat maranehna teh upama kiamah geus tumiba ka maranehna. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ukituna sing nyawae yen tayade pangeran angin Allah jeung geura menta dihampura ti dosa maraneh jeung geura menta panghampura pikeun mukminin jeung mukminat jeung Allah uninga kana tempat maneh balawiri jeung tempat padumukan maraneh. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayk رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Jeung jama-jama anu ariman teh nyarita naha geuning henteu diturunkeun surat tapi upama diturunkeun hiji surat anu tetela jeung didinya disebut perkara perang katembong ku maneh jama-jama anu dina hatena panyakitan teh narenjo ka maneh ku panenjo anu cing celeuyeut sareng jama-jama anu kapiuhan sieun kumaha nya kacilakaan pikeun maranehna. Ta'atun wa qaulun ma'ruf فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Taat jeung hade basa jeung upama eta perkara perang geus diwajibkeun tuluy maranehna bener-bener percaya ka Allah tan wande eta teh leuwih hade pikeun maranehna. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Ya nah pamuhalan maranehna kumawasa maraneh nimbulkeun karuksakan di bumi jeung megat-megatkeun tatali warga maraneh. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maranehna teh jama-jama anu dilaknat ku Allah tuluy ku anjeunna teh ditorekeun jeung dilolongkeun panenjona. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya naha maranehna henteu mikir Quran atawa naha hatena dikunci. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Saestuna sing saha anu murtad sangeusna pituduh tetela ka maranehna setan ngolo-ngolo maranehna jeung manjangkeun angen-angenna. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Eta teh kulantaran jama-jama anu menapik nyarita ka jama-jama Yahudi anu ngarewaeun kana saniskara anu diturunkeun ku Allah haula sararea beka nurut ka randika dina sababara urusan. Tapi Allah maha uninga kana saniskara anu kumaranehna dirusiah. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Ya bisa kumaheun teuing upama malaikat nyabut nyawa maranehna neunggelan beungeutna
jeung tonggongna. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Eta teh lantaran maranehna nurut kana sanisara anu dibenduan ku Allah sarta maranehna ngewa kana karidona, ku kituna Allah ngagugurkeun amal-amalna. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adwanahum. Nah jama-jama anu dina hatena aya panyakitan teh nyangka yen Allah moal ngabolekerkeun kangewa maranehna. Walau nasha'u la araynakahum fala'araftahum bisimahum وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Jeung upama kami ngarsakeun tan wande kami nembongkeun maranehna ka maneh nepi ka maneh nyaho ka maranehna ku tanda-tandana jeung saestuna tangtu maneh bakal nyaho kana rahasia maranehna tina omongan-omonganana. Jeung Allah maha uninga kana amal-amal maranehna. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Jeung saestuna kami bakal nibankeun cocoba ka maraneh nepi ka kami ngebuktikeun saha jalma-jalma anu nya jihad di antara maraneh jeung jalma-jalma anu salabar di antara maraneh jeung kami nguji hal ihwal maraneh. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Saestuna jama-jama anu kalupur ngahalangan batur di jalan Allah jeung baheula ka Rasul saenggeus pituduh tetela ka maranehna teh moal matak balai saeutik oge ka Allah jeung anjeunna ngagugurkeun amal-amalna. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Yeuh jama-jama anu ariman masing taat ka Allah jeung masing taat ka Rasul saestuna poma maraneh ulah ngajadikeun amal-amal maraneh batal. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Saestuna jama-jama anu kalupur tur tangah halangan batur dina jalan Allah duluy maranehna paeh dina kaayaan kupur nya Allah moal pisan ngahampura maranehna. Fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Ukituna poma maraneh ulah ngerasa hina jeung ulah pisan maraneh ngemis menta badami lantarannya maraneh anu leuwih punjul sabab Allah nyarangan maraneh sarta anjeunna moal mopohokeun amal-amal maraneh. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Saestuna kahirupan dunya dengan kaulinan jeung kasenangan tapi upama maraneh ariman jeung tarakwa anjeunna bakal maparin pirang-pirang ganjaran ka maraneh jeung anjeunna moal mundut harta banda maraneh. Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum. Upama anjeunna ka maraneh mundut harta banda maraneh jeung anjeunna maksa mundut ka maraneh tan wande maraneh bakal karoret jeung anjeunna bakal nembongkeun kangewa maraneh. Ha antum haula'i
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Tah maraneh teh jalma-jalma anu diajak ngadarmakeun dina jalan Allah. Jeung diantara maraneh aya nu koret, padahal sing saha anu koret nya saestuna koretna teh pikeun dirina sorangan. Jeung Allah teh nu maha beunghar sarta nya maraneh nu loba kabutuh. Jeung upama maraneh ngabalieur, Allah bakal ngaganti maraneh ku kaum anu lian anu tuluy maranehna hanteu jadi kawas maraneh.